kacau ya awewe di dia. Amplop aman. Dan jujur hirup di dunia mah butuh materi. Kiai hayang boga pesantren ngabangunna make biayana make yang ibadah. Bener teh. Makanya dukung perjuangan para kiai di lemur-lemur ieu nu ngabina bangsa Indonesia melalui pembangunan jiwa, pembangunan keimanan. Insyaallah Indonesia jadi barokah, amin. Sabab hiji negara geus diisian ku jalma nu iman nu takwa ka Allah, janji Allah bakal dibuktikan, keberkahan di langit bakal turunkan, keberkahan di dunia bakal dibukakan ku Allah. Amin. Ulah mangan musibah deui musibah deui, datang banjir, datang tsunami, datang gempa, bener tuh? Gunung geus meledak, bener tuh? Sehoreng gara-gara geus loba ting jelema dosa cicing dia di dunia. Manuzila balaun illa bidunub wala rufi'a balaun illa bitaubah. Moal diturunkeun ku Allah musibah kecuali aya nu ngondang. Saha nu ngondangna? Jelema nu geus jojong nyarieun dosa. Jeung moal dihilangkeun eta musibah kecuali aya nu ngabentengan. Saha nu ngabentenganna? Jalma-jalma anu tararobat ka Gusti. Makana lengkah ibu bapak kada ieu sing jadi lengkah tobat sehingga lemur urang, kecamatan urang, desa urang dihindarkeun dijauhkeun ku Allah tina balahi. Amin. Termasuk urang disalamatkeun ku Allah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Aya bangku plastik hiji teh. Aya bangku plastik ieu mah ngenyot teuing. Aing diuk berat nu kitu. Ini asa nyileum-leum aya. Oh sia tanggung jawab aing bari ceramah nok jadi opat. Kenek tong digotongkeun bae ke urang babetkeun kan ini. Bu. Hei, anu can nasib ka Mekah hayang nasib. Hayang ngarasakeun nikmat sujud hareupeun Ka'bah. Hayang ngarasakeun nikmat maca shalawat payunan maqam Rasulullah hayang. Ulah nasib muludan bae atuh sing dinasibkeun urang bisa ngarasakeun nikmat maca shalawat hareupeun maqam Nabi. Amin. Hayang ka ditu hayang. Geus daftarna encan. Pantes ya teu init-init. Atuh eueuh daftaranna. Teu boga duit Asep, lamun rumah sacan boga duit, heulakeun daftar ka Allah. Naon sababna? Nu boga Mekah Madinah Allah, lain jelema sugih. Buktina loba jelema sugih teu nararasib. Sabab Allah nu boga Mekah Madinah. Jeung saeutik teu saeutik loba jelema sangsara lamun geus datang nasib ti Allah geus loba nu bisa ka Mekah ka Madinah ti mana bae jalan rezekina ku Allah dimudahkeun. Kitu memeh daftar ka yayasan haji ka bank heulakeun daftar ka Gusti iraha daftarna sapoe-sapoting 5 kali daftarna lohor asar magrib isya subuh. Tiap beres salat ngangkatkeun leungeun lamun bener rumah sahirup masih kena butuh ku Allah sing rajin barang penta ka Allah sabab Allah teu bosen dipenta. Justru tibalik teh urang nu bosen menta. Wirid mah wirid numpuk tiap kiai usia dari dia datangan dipentan amalan di barat camatilo numpuk eta kertas amalan di tas nu nyelapna dompet wae aya eta satahun telok dibuka-buka giliran butuh rek maca salah maca dah hurufna leungit kuduna mah rojak tanah mah rojok calana cek malaikat calana sia rojok ayo sia butuh teh ku Allah barang penta telo atuh sok hayu ai butuh masing rajin barang pen sabab Allah teu bosen di pen komo mentana tengah peuting bari nyurujudkeun cai mata cek Imam Syafi'i umat Islam akhir zaman lamun hudang tengah peuting curhat menta ka Allah nyurujudkeun cai mata maka tina tetesan cai matana diganti ku Allah jadi malaikat rahmat anu ngabantuan ngaaminan. Osok ceri hudang teh tengah peuting kamana dicai ngadon geus kiih misang geus kiih hees deui di kanyahoan ku aing sia tilok misang aing aing ngaliwat ngahiriwir teh bau sing bener aing ngajawab teh atuh geus kiih
biasakeun sia ngisang geus ngisang calana pake deui aya kana hees wae astagfirullah kanyahoan ku aing ibu-ibu urang dia tilok ngisang tilok make calana ih ame teh uyuhan salakina teu marerang oge ih make deui geus make calana salah hees wae lempang asa rek hees di WC geus make calana wud geus wudu amparkeun sajadah di tengah imah pake mukena tutup aurat adegeun 2 rakaat salat tobat heula ka Allah beres salat tobat 2 rakaat deui nangtung salat hajat beres salat hajat angkat leungeun ya Allah Gusti nu boga Mekah Madinah nasibkeun kami bisa haji bisa umroh gampangkeun jalan rezekina buat kami hayang ngarasakeun nikmatna sujud hareupeun Ka'bah hayang kami ngarasakeun nikmat maca sholawat payunan makom Rasulullah Gusti nu boga Mekah Madinahna gampangkeun nasib jeung rezeki buat kami ya Allah bari nangis tengah peuting batur kerek tibra urang curhat duaan ka Allah sok asep eta ge hudang tengah peuting ngadua ngan teu bisa nangis hudangkeun budak ceng hudang dia naon mah ceng aja bubarok ngadua tengah penting kudu nangis aing teu bisa nangis kumaha carana mah buka panto kamar aing nyelapkeun indung suku geus nyelap mah bantingkeun ku dia teh panto siap mah siap Astagfirullah ya Allah cek malaikat aing moal kajebak siapa mewek lain inget karena dosa lain cokor bareuh kudu aste-aste hati urang tiap istighfar inget karena dosa tilok mewek berarti teu ashat sok geura luluhkeun loba istighfar aing geus asep nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah lamun diukur ku salat masih kene jauh diukur make puasa Ramadan masih kene jauh diukur make haji umroh masih kene jauh aing geus gara-gara naon urang jadi mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sejen jawaban dengan ukur hiji nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah umat Islam gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad aya cintana Nabi ka umatna aya cintana Rasulullah ka umatna nyata ka urang lamun eueuh cinta Nabi rek ngandelkeun naon hayo matak spesial umat akhir zaman umat Rasulullah mah bakal menang syafaah eta nu diarep-arep ku urang hayang meunang syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad saur Rasulullah syafaati yaumal qiyamati haqqun syafaah kaula di poe kiamah hak jeung umat kami paman lam yu'min biha lam yakun min ahliha sing sajelema nu teu percaya kana syafaah kaula maka eta jelema moal meunang syafaah percaya teh insyaallah lengkah ibu jeung bapak jauh capek teu dirasa hareudang panas teu dirasa bakal diganti ke Rasulullah urang nu bakal menang syafaah di poe kiamat pan ge di poe mahsyar teh jelema teh haliwuh lalumpatan ka mana-mana nyiaran pertolongan di mahsyar anu udah kuseuneu bae aya ring sakabeh jalma datang ka Nabi Adam jeung Nabi Adam aya naon ka dieu minta syafaah Nabi Adam kumaha jeung Nabi Adam hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah izin ku naon sabab kaula pernah nyieun kakhilafan sehingga kaula dikaluarkeun ti surga diturunkeun ke dunia tobat kaula sujud ka Allah 100 tahun kaula sujud bari teu eureun nangis salilah sujud kaula baca istighfar Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin hese hayang menangkeun pangampura Allah izin kaula ku Allah mending datangan tu Nabi Nuh ngabring ka Nabi Nuh cing Nabi Nuh aya naon kana dieu minta syafaah Nabi Nuh kumaha cing Nabi Nuh hampura
kami teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula oge izin ku Allah. Izin ku naon? Kaula diberi hirup panjang umur ku Allah ratusan tahun, dakwah ratusan tahun, tapi kaula izin teu bisa mawa umat Islam anu loba. Bahkan kaula leuwih izin ku Allah anak kaula teu kabawa iman sekantan. Menindak tangan tu Nabi Ibrahim, ngapring ka Nabi Ibrahim. Aya naon ka dieu? Minta syafaah Nabi Ibrahim, anjeun Nabi mulia menang gelar Khalilullah. Kumaha cek Nabi Ibrahim? Hampura. Kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon? Salilah hirup kaula pernah ngabohong. Ngabohong naon? Bapak kaula tukang nyieunnan patung-patung sesembahan. Penting-penting eta patung nu laleutik diajur-ajurkeun ku kaula make kampak. Disesakeun hiji patung panggedena. Kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung. Isuk-isuk bapak kaula ngadat, ieu saha nu ngajur-ngajurkeun pangeran. Kaula ngabohong dirinya, Pak, nu ngajurkeun ieu patung-patung, itu patung panggudena, paluna kampakna dina leungeunna. Kaula teu jujur, izin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Musa. Cek Nabi Musa, aya naon ka dieu? Minta syafaah Nabi Musa. Cek Nabi Musa, hampura. Kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon? Sabab kaula saumur hirup pernah nyeun dosa. Dosa naon? Kaula pernah ngabunuh, kaula pernah maehan. Utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula. Kaula izin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Isa. Cek Nabi Isa, hampura. Kaula ge teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon? Ku ayana kaula di dunia baheula. Loba jalma-jalma salah kaprah nganggap kaula sebagai anak Allah. Kaula izin ku Allah. Geus kami ka mana minta syafaat? Cek Nabi Isa, tuh datangan aya jelema nu keur sujud geus lila eta sujud can hudang-hudang. Saha? Anjeuna jalma hiji-hiji nu paling mulia disucikeun ku Allah. Salilah hirupna jujur, can pernah ngabohong. Salilah hirupna bener, can pernah nyieun maksiat jeung dosa. Sabab kalakuanana sapopoena dijaga terus ku Gusti Allah. Saha eta jalma mulia teh? Nabi Muhammad. Nembe Rasulullah digugahkeun. Irfa raksa. Hudang anjeun. Angkat wajah anjeun. Rasul gugah. Karak izin Rasul dirinya. Ya Allah ya Rabbi, izinan kaula pikeun nyafaatan umat kaula. Kumaha Allah? Isfa. Ayo syafaatan. Ngagerok Rasul. Ummati, ummati. Yakin kula. Ya nu hadir di hareupeun Rasul ieu jalma-jalma nu hadir ayeuna. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Eta nikmatna urang iman ka Rasul di poe kiamah bakal menang syafaat. Disitulah kita bisa melihat keindahan wajah ciptaan Allah yang penuh dengan cahaya, yaitu wajah Nabi Muhammad yang bagaikan matahari. Wa muhayyam kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun gharra. Sallu alaih. Hei, sallu alaih. Tadi kan eta berjanji, telok macam berjanji orang dia nya. Udah saya tuh bisa ngeruskan tadi. Rasul bagaikan matahari yang menyinari gelapnya Mekah. Cerita ketika sahabat naros ka Rasulullah, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan tentang kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul jawab, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nurun adha'at kusurur rum wasyam. Sahabat, kaulah nguping ti umi kaulah Aminah. Umi kaulah nyaritakeun ketika malam Senin Mekah keur poek ngadadak caang ketika kaulah lahir, sabab wajah tina badan kaulah kabeh ngaluarkeun cahaya. Eta cahaya tembus ke negara Romawi sampai ke negara Syam. Subhan. Rasul lahir keur poek ngadadak caang.
bagaikan matahari. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qari, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika. Anta syamsun, kau bagaikan matahari. Anta badrun, kau bagaikan rembulan. Ya Nabi Muhammad, anta syamsun, kau bagaikan matahari. You are the sun. Anta badrun, kau bagaikan rembulan. You are the moon. Anta iksiru wa goli, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara. You are the golden griffin. Aing sakitu-gitu nah. Inilah kehebatan Rasulullah kerpoek Mekah ngadadak ca mangihan deui moal nu kitu lahir. Manggih deui moal manggih deui. Hanya satu Nabi Muhammad di kula mati balik di Karawang tatangga kula Ceijah ngalahirkeun tengah peuting keur caang listrik pas pareun. Eta maka balik minan nur ila duluman. Tina caang jadi poek. Hulu orok geus nongtot rek bijil. Bidan nang geus kolot eta bidan senior. Salaki Ciijah gigireun bidan gebantuan. Begitu pareum listrik poek atuh bidan rumpu rampal leungeunna neangan hulu orok da poek. Ngarampak ka gigir teuing. Bob salah nyokek. Bidan kaget salaki Ciijah ngagoa. Gara-gara pareum listrik hulu orok jadi ngaleutika. Atuh salah kecil Ijah gogoakan Bu Bidan. Ih geli. Ya malin hulu orok lain. Naon atuh cek yo mah hulu kobra. Aja lainnya ngir mikir sia. Anu baroga anak parawan, awas hati-hati. Bejakeun teh kasih nopi, kasih eus, kasih lilis. Cek saja Bu Barok anak bikang parawan ulah ulin peting-peting teh. Sababena orang liar tengah peting. Sekali macok, kebel baru. Yang kadang-kadang indungna nusok ngantep eta. Anu apel ke anak bikangna mau motor ninja, wis kajebak sia lilis. Eta motor ninja lain nu kabogo sia menang rental di babaturanna. Bari ngajingjing bungkusan martabak endog. Da indungna kabeugina martabak endog. Eta indungna si bikang meuning ngagoak. Aceng jeung saka dieu sorangan mah si Neng geus nguwan kita tadi. Eta bawa naon? Oh si Neng SMS mah cenah mah beuki martabak endog kula meuli tadi di jalan. Ih mantu teladan. Ampun. Mak si Neng dibawa ulin ku kula peuting ayeuna los bae. Dibebaskeun. Anak bikang dan naik diburi motor ninja bari nonggeng ya bang. Dilupoek, direm modus lamun laki ngabonceng bikang parawan dilupoek direm itu adalah modus naon sunyoto susu nyondol karena tonggong ajul sia bikang eta. Akhirnya naon terjadi? Indungna jojong di imah nyikat martabak endog. Anak bikang parawana dinupoe keur di endogan. Parawan kudu eling ieu jaman geus tiguling. Bukti ayeuna loba maling sela-sela. Samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang. Astagfirullah. Ceuli. Itu karena tai-tai. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Dibawa ka panginepan saeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan.
Lamun geus kejadian gitu indung wirang bapak wirang tatangga wirang kiai wirang salalembur kabagean warirang non warirang bau satu makan nangka semua kena getahnya. Lamun dihiji mah aya nu jinah teu diusir maaf 40 suhunan kakulon kawetan kakaler kakidul kabeh kabagian dosana. Pantes ketika Allah negor datang musibah sarerea kabage salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kula doraka ge malah ngarugikeun batur ieu ceuk sateu ngarugikeun batur datang mah gempa sarerea rugi datang tsunami kabeh korban bener can pernah aya tsunami musyawarah sugan cek tsunami imah kiai lewat teu bisa imah kiai ge leungit untung kiai na selamat naik tangkal kalapa make kolor tak kiai ke samping ka bawah tiheula ku banjir untung kolor page coba lamun jeung kolor ka bawah rek hiber ka mana eta berkutut atuh ngabahayakeun eta datang mah teguran kabeh kabagean geuning kabeh bener tuh kabeh kabagean nanonteu masing-masing tadu ngaledek dielingan ku ustad ngajak masing-masing doang nu teu butuh bae sia ku ustad da anu paeh mah keukeuh nu disiaran mah ustad bener tuh nu ngamandian mayit ustad nu ngaboehan ustad nu ngadoakeun ustad nu nyolatan ustad nu ngagotong ustad bisa rek nyiksa ustad nu ngagotongnya hansip nu digotong walak ustad digotong nu ngagali kubur astagfirullah sekalian perkosa ku sia nu dikubur kawalat sia dengekeun deui nyengir mikir ustad pak kiai supaya panjang umur ulah waka maot ustad mah kalak giring ge ripuh sarerea dan nu paeh udah bisa ngamandian arek dikumakeun eta mayit piraku dilalap-lalap ka kulah mun anakna sugih cik anakna daripada bangke abah bau nu ngamandian taikeun kana mobil bawa ka mana steam mayit disetim sekalian sesehulu mayit giles keuman heula make rinso ya Allah butuh teh ku ustad butuh teh maaf artis mah areureun loba gantina kula mah teu hariwang bener teh pacamat eureun loba gantina palurah eureun loba gantina anggota dewan eureun loba gantina Pak Jokowi can eureun geus loba nu hayang jadi presiden bener tapi ya ulama kiai imam masjid khotib susah nyiaran gantina jujur baik lamun jumatan di dieu kiai hiji-hijina teu datang ripuh jamaah sing haruleng bae di jero jadi teh jumatan teh atuh jadi ya can mulai kiai nanti lok datang-datang emang ka mana nya teuing untung RT kahareup kepaimbaran sugat RT rek khutbah malah pengumuman bapak-bapak pantes orang kebel nungguan kiai tilok datang-datang biaya informasi kiai guring mencret berat dikarenakan kiai negeri terpaksa Jumat sementara poe ieu diliburkeun kiamat siang geus cek jamaah teu bisa teh teruskeun bae Jumatan khutbah saha RT maju RT muriang digitukeun ai jadi ketempuhan kieu pan teu bisa teh dibaca piraku sia teu bisa maca cek RT aing maca mah bisa enggeus maju RT maju dikira ku RT eta buku khutbahna huruf Laten bahasa Sunda ternyata buku khutbah nu di mimbar nu kiai tinggalin hurufna Arab gundul deh begitu RT nangtung rek maca khutbah buku dibuka gubeg kaget RT huruf Arab gundul kabeh dan tuh bisa maca
Jamaah mah husnudon bae. Cek jamaah hebat RT urang. Memeh dicaramahkeun, dimutolaah heula. Lu dimutolaah pun neangan huruf Latin eueuh jijak. Mulai kesang badak kesang lembut RT bijil. Ngahuleng bae salila-lila eta di mimbar. Cek RT lumpat aing ngadadak pas duduk kepung di tengah-tengah. Cicing bae piraku aing ngahuleng salila-lila. Cek RT dah nu penting aing salamet. Untung RT-na sering hadir Jumatan. Sok ngadenge Jumatan khutbah make bahasa Sunda. RT ngagoak di hari. Hadirin sidang Jumat anu mulia. Nu hadir sing garwak RT aing pada muji. Hadirin sidang Jumat anu mulia. Nah hadirin kabeh nyararaho. Karena naon-naon nu bakal dijelaskeun ku kula ayeuna. Nu hadir kabeh kaget. Sugerewek di masjid. Nyatanya teh kan siang ngomongnya ge kakara. RT ngaguah deui. Hadirin sidang Jumat anu mulia. Percuma ieu khutbah diteruskeun. Sabab jelas kabeh teu nyararaho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaah bubar. RT digarotong ke rumah sakit. Pada nincak di paimbaran. Untung teu asup TV. Mun asup TV isin aing Islam eta. Maaf, gaganti khotib susah, bener teu? Gaganti imam susah. Mantak nu marasantren anak urang doakeun sing ngarasil ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Rabban. Rasulullah nguningakeun bakal mere sapa? Sahabat kantos naros ya Rasulullah. Kumaha pikeun umat anjeun nu di akhir zaman. Can pernah panggih jeung anjeun, pancan pernah ningali wajah anjeun. Kumaha eta nasibna? Saur Rasulullah, justru umat akhir zaman anu spesial bakal menang syafaat di kaula. Naon sababna? Aranjeunana can pernah panggih jeung kaula, can pernah ngadenge sora kaula, can pernah ningali wajah kaula, tapi maranehanana iman cinta ka kaula. Jujur ibu pak, ibu jeung bapak datang ka darieu gara-gara cinta ka Nabi. Lamun teu cinta ka Nabi moal ka darieu, bener? Para pemuda kabeh nu aya di dieu panitia, lamun teu cinta ka Nabi moal daek capek-capek kikiran, bener? Mudah-mudahan cinta urang dibales, amin. Amin. Usafaah jeung cinta Nabi, amin. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang, seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Bukan hanya sekedar ungkapan I love you, tapi tungguan responnya you love me. Hasilnya ya milu. Mimilu baik. Hayang mimilu jeung Nabi, hayang mimilu jeung Nabi. Buktikan cintamu. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Wow. Mana bukti cinta? Iya. Dan cicing salila-lila di dia. Gara-gara cinta. Lamun teu cinta ka Nabi moal dariuk di dia. Bener? Sing menang balasan cinta. Sahabat naros, ya Rasulullah, mana umat anjeun akhir zaman nu spesial menang syafaat ti anjeun? Nu kahiji birrul walidain, umat kaula anu sok resep nyieun kahadean ka indung bapak. Hei, nu sok pamulyakeun indung bapak tah spesial. Spesial. Tapi sabalikna Rasul mal beres sapaah kasaha ya Rasulullah umat kaula anu tilok salat nama berang peuting 4 dusuna teu katinggalieun. Anu tilok haji umroh na unggal taun atuh kunaon ku anjeun teu diberes sapaah ya Rasulullah. Eta umat kami akhir zaman rajin sholat, rajin haji umroh, mual menang syafaat di akhirat. Gara-gara di duniana rajin ibadah, tapi rajin nganyerikeun hate indung bapak, sehingga paehna teu meunang rito indung bapak. Awas, jelema anu sok nganyerikeun hate indung bapak mual menang syafaat. Al-aqu liwalidayhi, jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal meunang syafaat. Gara perhatian zaman ayeuna, di zaman era goblogisasi ayeuna.
di zaman era penggoblokan masa kini geus loba kabejakeun kolot mulai nyarari hate ku anak-anakna. Akhlak sopan santun geus laleungit barudak ayeuna bener teh. Bahasa geus kasar ka indung bapa bener. Beda jeung baheula. Baheula mereka liwatan indung bapa dodongkoan di kajauhan. Ma, bah, diukna geser, kurang lek ngaliwat, bisi kadupa kukula bebeja. Anak urang ngaliwat ayeuna bebeja teh. Indung jajalaneun main seret mereka nyungsep dinu. Bapak ngagoleh di tengah imah direngkahan bae senak buat jelem ngalengkah kagok nincak beheung bapana ngec teuing anak jurig juga eta geus nincak beheung bapana molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia nya tu jeung teuing datang indungna ih nyokap datang nini nah nyoket terajol akina ho nyakop teu ingat bahasa juring ti mana eta. Hei. Sakumaha sugihna nu jadi anak, kumpulkeun harta anak rasa dunya buat mayar jasa indung bapa moal kabayar. Terutama nu jadi indung. Kulahirna Rasulullah hebat, ibu mulia, diangkat derajat ibu 3 tingkat di atas bapak. Hei, bapak-bapak. Hei. Sadar eleh siapa bikang tak ulah coba-coba nganyerikeun hate pamajikan cicing ayo ngomong aja sakumaha sugihna nu jadi salaki kumpulkeun harta salakina salam dunya buat mayar jasa pamajikan moal kabayar cicing ku aing dibelaan lantak aing tiba heula tersep aing kalalaki atuh bahaya aing resep kalalaki sebel deh iya ibu diangkat derajat 3 tingkat di atas bapak ikulahina Rasulullah awewe diangkat derajatna sabab jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding dengekeun Udin kau mengandung lagi temen anaknya 20 aing bolak-balik we lagu di dia menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu enak qasidah ya baheula malin qasidah lain kula keur leutik sok lalajo nu maena ibu-ibu alat tegelode naon baheula kitimpring inget eta baheula nah kalau lagi jadul baheula mah variasi di lagu teh jauh tiadana aing sok lalajo baheula ya dana dan pak gitu we na kalau lagu kedua Hamawi ya mis baheula eta lagu favorit aing baheula eta langit ketimpring datang ke gelombang kedua rebana kasidah mulai aya variasi pukulan nepi ka dilombakeun baheula gina aya festival kasidah bervariasi pukulan cerak jeng ding 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 cerak jeng ding 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 tak dung 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 tak dung 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 tilu poe aing latihan mun kabuncrat aing nakol leungit rebana datang cerawis
kok emak geus karolot teh itu alana baruleun ngaleutik budak santri latihan sadaek-daek nakol menikah denge ka mana-mana opak kadengena teh kitu opak ai gemblong opak emping cucur kadengena ya Allah. Hei bu, ibu boga jasa teu bisa dibayar ku salaki naon asep jenjang menuju kehamilan biasana ibu-ibu sok rutin sabulan sakali micenan getih kotor bener cenah lamun keur micenan getih kotor sak nyarori badan bener naon ngaranna eta teh bahasa agama na head bahasa Indonesia na naon men bahasa Sunda na naon kotoran itu empel bae kusia kareseban aya di bahasa Jawara naon aya bahasa Jawara aya naon si brewok utah getih si botak jadi merana cicik cenah ya mah cenah lamun ibu keur main sok nyarari awak bener teh urang lalaki ngarasakeun teu Pak urang mah hayang tarima bersih cek ibu-ibu merita adil atau bingkang men ay lalaki henteu justru adil ketika ibu men aya ibadah maktoh diliburkeun Allahu Akbar ada lohor ibu men ibu mah molor 12 nepi ka isya molor cek salakina dosa sia teh salat sorry Kak men bulan Ramadan tengah poe salakina kokoloyongan leuleus da puasa pamajikanna mah di kamar caca muhilan bae nyatu salakina asup ka kamar hayo sia kanyahoan teu puasa dosa sorry Kak men kakak teu percaya deuleu jang bukti eta batak lamun ibu boga salaki tilok salat tilok puasa Ramadan berarti cirina salaki ibu euker kumaha cara menanggulangi salaki men maka soptek urut ibu wawalkeun kana sumut salaki sia tilok salat hakan soptek aing sia siap ya Allah men hese teu bisa bayar mana deui jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki ham keur ngidam ripuh ibu bener kamu geus gede beuteng 7-8 bulan doang mama drum band bae kemana-mana molor gitu jojong bu bener tuh salaki mah dibureun ibu kerek bae ibu mah guling gasahan gede beuteng 8 bulan yang ngigir bae molor asa keplok pegel nang kuban sieun mejret nang karak bae curiga sieun anu teh tarekelan deui da salakina terkenal juara 1 Panjat Pinang serba salah karunya mana deui jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki ngajuru cenah ngajuru teh resikona maot nyawa bener teu sabab narohkeun nyawa seorang ibu melahirkan seorang anak maka ratusan ribu urat saraf kecil putus maka resikona adalah nyawa ditarohkeun pantes peneliti dunia siapa sih manusia yang paling berani di dunia cuma satu siapa ibu-ibu naon buktina ibu-ibu pemberani sabab ibu-ibu berani menghadapi kematian lamun ibu boga anak opat berarti geus 4 kali narohkeun nyawa maka disebut pemberani buktina naon eueuh nu kapok anak lu kahiji karak setahun induna geus utah deui cenah nyeri urang lalaki ngarasakeun teu Pak yang tarima beres bae urang pamajikan di kamar jeung bidan ngaheujeun salaki nama di luar jalan-jalan bari ngisupan jinggo ini dan lalaki lalaki ya Allah
Bidan ngagoak ari eta salakina nya Bu Bidan ieu pamajikan siang geus tanaga karunya sampeurkeun karak nyampeurkeun Nyai sabar nyeri Kak nyeri tawakal ka Allah pasrahkeun ka Allah itu hulu budak geus nautot rek bijil heujeunkeun eueuh tanaga Kak leles jeung kakak bareng ngaheujeun ame aya tanaga baru ayo 1 2 3 ayo ayo pan salaki nanti heula ngajuru Bidan kaget ya orok bau naon goblok salakina modal najis berat mal bisa mayar Pak dengekeun sia tenang gedean bae mana deui jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki ASI air susu ibu lu bisa ngarepehkeun orok iwati indung bapana dahar na meja makan orokna diayun ceuri dipangku ku bapana lain repeh eta orok makin cecerita da bapana mah aral dikekesak ka budak molor we atuh lain keur nyatu ge ngaganggu indung teu tega kadeukeun ka eta budak kadeukeun ka mah dahar bae adik kasep aceng bagor anak mama dikumahkeun ku bapak sia bapak sia mah galak jurig begitu dipangku ku indung eta orok repeh naon sababna indung boga stop kontak orok begitu orok dipangku langsung indungna ngaluarkeun jurus kodok burial lol lep repeh eta orok stop kontak raya di indung peting orok kudang indung nu bisa ngarepehkeun langsung indungna malik ka orok kodok burial lol cek indungna aing bari nyusuan molor deui karek 2 menit hudang deui bae indungna noaan hiji deui bijil nanti buyeun indungna anu gede sorana teh begitu dideuleu ku indungna masya Allah orok kajajaden kesurupan minta jatah tengah peuting ini najis teh berat mau bisa aja tuh aing jadi haus jadi haus aing cai gini cing atuh cai teh ulah herang bae kopi hidung jeung susu 3 favorit kula cai hiji cai bening di indungna tiba ti hudang sare nepi ka asar nepi ka jam 12 kopi hitam jam 12 tengah malam sampai pagi susu anu ujungna hitam maksudna susu di kopian saya ngararas wae pikiran anak ini najis Bu moal bisa salaki mayar jasa pamaji tapi sok sanajan kitu awewe hei ulah sombong pedah boga jasa ka salaki lu teu bisa dibayar ku salaki ingat hei awewe di akhirat hayang ka neraka hayang ka surga jawab sing kompak bener lamun hayang ka surga Allah jeung Rasulna geus nitipkeun kunci pantos surga aya dina leungeun salaki kunang siapa polotot kan hayang ka surga Allah Rasulullah geus nitipkeun kunci pantos surga buat istri ada di tangan suami tong protes kain sih arek dipenta kunci surga arek Siti Khadijah radhiyallahu anha ngabejaan cokot kunci pantos surga hei kaum kami awewe dina leungeun salaki
sahabat-sahabat naresna nusna sanesna naros ya Sayyidatuna Khadijah kumaha nyokotna ku cara naon ku tilu perkara. Hiji, sing pinter ngabeuli hate salaki ku bahasa ai ngomong ulah cere ulah pokolot ngomong tapi kamu muncrat ciduh kada beungeut salaki. Ayo sia balik mulu dan robah akhlak launkeun sora. Siti Khadijah mere contoh geulis ka dieu sakedak. Siti Khadijah rendah suarana labbaika ya Rasulullah aya naon Gusti utusan Allah. Nu kadua cek Siti Khadijah senangkeun hate salaki beuli hatena ku tingkah laku. Maka Rasulullah pami ngobrol sareng Siti Khadijah sok deudeuh ningali Siti Khadijah sabab Siti Khadijah na tara nenggakkeun wajah lamun ngobrol jeung salaki nunduk teu wani neuteuk wajah salaki. Ibu kitu teu Pak cicing aing nanya ka salaki sia Pak pamajikan urang gitu deh jawab jujur Pak kitu teu. Yuk besok kita nekat kita cari lagi neangan duit sok senangkeun salaki ku tingkah lah. Maka ku bapak ke praktek di imah ces pamajikan datang balik nyai ka dieu ibu praktek balik murudan aya naon sih hasil muludan jadi rendah aya naon sih cek salakina hasil muludan yes. Lamun nyai teh capek kakak hayang pangseduhkeun cai kopi kumaha cek pamajikan kopina rasa cinta apa rasa rindu salakina rasa sia. Ibu ke dapur seduh cai kopi korong asupkeun kabeh bahasa tingkah laku nu katilu geura cokot kunci pantos surga dina leungeun salaki make naon dandanan ngageulis lain jang batur tapi jang salaki osok dandan osok ka mana ka undangan ka pasar beungeut babak belur bola-bola aya 17 gimana pipi hejo biru beureum kabeh pabrik cat para rindah kana beungeut tiap pojok disemprot nu meunang nama tukang ojek salakina ka bagian bukelek deui bau kelek deui. Ya Allah Aisyah muludan unggal tahun terobah-robah eta akhlak belajar dandan ngageulis jang salaki. Rasul mulih di mana-mana ngarasa leungit kacape jeung kapusing sabab nu muka pantona bidadari surga. Siti Khadijah dandan ketika tahu Rasulullah mau pulang. Coba ibu gitu. Salaki balik jam 5 sore, ibu beres salat asar dandan set. Anakna nonton, mah ondangan sahanu hajat. Madang dan ngajemput bapak siap saya sebut barok tadi nitah kain ngajemputnya ke bandara mah bandara bapak siap di sawah naik pesawat napanto cicing satu nanya baik li pernah jadi nyengsol gitu beres dangdan hareupeun jendela buka jendela deuleu keluar Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Ya Allah, salawat nu dibaca ku kula berkahna sampaikeun ka salaki kula nu di jalan
hindarkeun tina musibah, salametkeun di jalana, hasilkeun harta milik rezeki anu berkah jeung halal ya Allah buat bekal ibadah. Hebat pamajikan soleha, nunggu salaki ngadoa di imah. Ibu kitu teu? Geus Pak, nekat Pak, nekat. Ieu manungguan salaki balik molotot dina jandela. Lain zikir, lain sholawat ngagoak. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Anakna diburi ngagoak. Teo 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 teo. Eta mah darurung jeung reregan, nu burung jeung nu edan. Begitu salakina kadeureuk balik, kaca cermin dibuka, bisi nyengsol ieu lipen. Si kakak balik. Assalamualaikum. Ibu ngajawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari blai panto dibuka, mapag salaki ku senyum. Tring burinyai. Salakina bengong. Cek salakina, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Buktinya bidadari menjemputku. Ya Allah, di jalan, di pagawean, loba bikang-bikang garulis. Tapi ternyata ini yang lebih cantik ya Allah. Muji salakina, bari ngagoak nunjuk pamajikan. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu, kuningnya emas, tak sekuning gigimu. Lipan medok pas nyengir cangkang jengkol nyelapih najis. Untung si cangkang nah, lamun tangkal mah ripuh. Sakitu mah daek dang dan alhamdulillah. Pan salaki ai balik di mana-mana teh Bu, maaf sok timbul rasa rindu ka pamajikan, bener teu Pak? Maka jemputlah dengan servis memuaskan. Ini masalah balik gawe di Jakarta sono ke pamajikan, begitu datang maghrib ke imana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pantai dibuka salakina luncat di keluar. Atuh kaget penampakan bijil di jero imah. Pamajikan teu make tiung-tiung acan, buuk lewat leuwih tali kutang pegat sabelah. Sabelah tali kutang sambung maka paniti. Salakina ngadek-dek di luar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Salakina maca ayat kursi. Ya Allah, ieu maghrib geus aya penampakan. Aing ditelek-telek geuning pamajikan aing, akeun bae goreng-goreng aing sono diguabruk ku salakina. Salakina gogoakan, panitih nojos. Geus mah goreng, nyiksa, bau. Pak, dengekeun mun pamajikan urang kesing nangis doang kitu, eta geus bejeunna di kana kulkas. Awas. Tilu akhlak jaga, senangkeun salaki ku bahas, senangkeun salaki ku tingkah, senangkeun salaki ku dandan. Siap Ibu, siap? Wow. Panca laki teu boga duit, teu balikeun make upna, tong susah Bu. Hayang nyieun sedow, lompat ke dapur, blau. Tepek teu boga, patot halis, jubur seeng, set. Garasa, lila-lila ngesang we. Hideung ngagerem akeun cai kesang dari itu. Percis nini pelet itu. Ya Allah ya Rabbana. Ayo saiji jalma nu menang syafaah, jalma nu sok resep ngamuliakeun indung. Terakhir saha Asep, jalma nu menang syafaah spesial ti Rasulullah sallallahu, jalma anu sok resep ngabasihan sungutna kuloba maca istighfar jeung maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Emut pangandika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas,
la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil mukhtar. Daya manfaat bikin umat akhir zaman sabada tadarus maca Quran aya 2 kalimat bermanfaat deui. Naon? Hiji, loba maca istighfar berang penting, nu kadua loba maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan aya manfaatna sakedeung deui lohor sing panjang umur, diberi sehat walafiat, garampang rizki yang bakal ibadah, anak-anak orang sing saroleh solehah. Ulawa kabalik ke candi tutup doa tuh lu sabar telin aing geuning sia eta. Anu balik ti heula teu ngadoa awas ya salakina kawin deui isukan sia. Itu teu baru tuh ku doanya. Oh berarti teu beukian doa nu barali kitu. Aminan heula atuh teu hargaan aing ieu. Awas ya mun pangih jangan. Lain dadah aing rek ngadoa aminan ku sia. Aminan heula ngadoa. Oh, aminan aing jangan ngadoa amin. Aduh, ampun. Geus teu salalabar hayang balik eta. Insyaallah nu istiqomah bakal menang balasan cinta Nabi. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya wadud aghnina bihalalika haramika wa bi'afwika man siwak. Allahumma ya Allah inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa marafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Allahumma rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panitia mohon dipasang jalan kangge pamarsa salam selalu ke para panitia pasukan jalan ulang ke tempat peristirahatan sadayana para panitia dilanjut sana dilanjut mangga. Alhamdulillah, semua alhamdulillah hadirin. Usailah sudah acara kita dari awal sampai akhir, tak ada gangguan suatu apapun. Dan dari saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kasadaya para jamaah anu parantos menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bugia urang sadayana diselamatkan Allah di perjalanan sampai ke tempat tujuan. Sawang subandi hapunten kasadayana hapunten saupamina sekakirangan di tempat di sajabina kami masyarakat kampung Pagenggang Babakan ahli masjid Jami Darussalam haturan wilujeng angkat kasadayana para jamaah anu alhamdulillah parantos menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjut aja. Bangga. Awas hati-hati sadayana. Dilanjut wes para panitia dilanjut jamaah bade marulih mangga. Mohon. Eta sendalna cik gade. Sapasang ewang we. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Panitia macangan pilih pada wangsul. Kapar panitia akang saurna bare lungsur. Mangga di pasian jalan hapunten kasadayana sok pasian jalan salit kangge untuk pengarsa insyaallah video ati sadayana pengarsa bade ngisi acara insyaallah kinungi di Karta pilih jamaah anu bade ngiring nyaksenan deui tausiah pengarsa insyaallah kaungi di Karta. Terima kasih. Cek perhatosan kasadayana para panitia wabil khusus para pemuda saupamina perhatosan set tong waka balubar tong waka arwi urang kempel di luhur panggung kangge foto bersama sauna atas tasyakur suksesna acara urang dina sedang ayeuna.